kalengkah sakedik urang tos sae dipasihan pahala. Ibu teh rek niat ini hari puasa Senin. Seninnya anjing lihat tamu pahala gaduh teu atos gaduh pahala saum da ieu teh saum sunat tamu sumping wayah nata aya tamu sampung mah ikramu dhaif hukumna naon wajib punten saum sunat wajib batal sunat saum sunnah ngamuliakeun tamu hukumna penting mana sunah jeung wajib. Ada orang kada apa kana hukum mana anu wajib mana anu sunnah tongsian ku pahala ya orang kudu apa kana hukum matang naraos oge sing apa kana hukum mun teh aya tamu dan tebi ya perlu dimuliakeun urang kada ngajamu anjeunna mun teh anjeunna teu dijamu ku urang hajabi lamun saum wajib ieu mah saum sunah urang gaduh pahala saum sunah gaduh pahala anu sunan anu ya ikramu dhaif naon ngamuliakeun tamu gaduh jadi untanya tuh kadang keureuh urang mah hapunten nya sampai taruhan abdi nuju saum pan teu ngeunaheun tamuna teh dijieun aya nu kitu pan nya entong buka we sieun pahala lebar sakadap teh kajen teh sakadap deui da kitu dah pan ngawajib ngamuliakeun tamu tebih-tebih lapar tamu teh dimuliakeun ku urang bada gitu pan urang mah sok kitu teh apa kana dari kadang-kadang urang mah aya tamu teh punten ieu mah nya kadang-kadang ego mung nyayokeun cai-cai acan padahal pamajikanana gitu ya apunten eta teh kadang-kadang jiwa-jiwa modal kabi kitu nya mun aya tamu teh kitu apunten pun bojo teu aya aya teh di bumi teh tamu teh diantepkeun we tamu teh atuh depan urang teh buka kokot ku sorangan we non hese moal cai-cai acan ngargaan tamu kadang-kadang eta urang teh hapunten tepikeun ka tamu keureuleuk dieu teh garing ti koro teh ngobrol hapen teu disebutkeun pan ngawajib eta kawajiban sae ego tepikeun ego rek nyambut tamu teh kudu aya istri heula kudu aya pembantu heula punten ulama